warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi namina Ezar. Abdi bade ngadongeng bahasa Sunda anu judulna Asal Muasal Ngaran Kota Dumai. Hiji waktu aya hiji karajaan namina Seri Bunga Tanjung. Kerajaan eta dipimpin ku ratu anu namina Ciksima. Ratu ieu ngagaduhan 7 putri anu disebut Putri 7. Putri rungsuna nu panggelisna namina Mayang Sari. Hiji waktu ka-7 putri marandi di walungan Umay. Aya Pangeran Empang ngaliwat di daerah eta. Bari marhatikeun ka-7 putri. Pangeran resep ningali kagelisan Putri Mayang Sari. Bari ngaharwas, awewe gelis di lubak Umay, ya, gelis di amai. Pangeran jol bogoh ka Mayang Sari. Ngitung poe pangeran ngirimkeun utusan jang ngalamar putri. Tapi ratu Sima nolak lantaran putri anu pangkolotna anu berhak nampi lamaran. Pangeran Empang ngambek ka Ratu Ciksima. Ngutus pasukan Kongo nyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Akhirna jadi perang rongkah. Teras ngungsikeun ka-7 putrina ka leuweung lebet kanu lobang nu ditutupan ku taneuh. Perang tulung-tulungan nepi ka 4 bulan. Seueur korban nu maot. Ciksima ngungkeun bantosan ka Jindi Bukit. Halu walungan Pangeran Empang nuju istirahat jeung pasukanana. Brak rebuan bakau ragrag ka Pangeran Empang sareng pasukanana. Teras Pangeran Empang sadar. Akhirna perang beres. Ciksima ninggal ka tempat nyumput ka-7 putrina. Ciksima ruas ningali ka-7 putrina geus maot. Sabab kalaparan. Ciksima akhirna teu damang. Teras maot. Tina peristiwa eta lahirna kota Dumai anu dicandak anu kata atau tinu kecap Pangeran Empang. Penerbit buku ieu namina Buana Raya jeung pangarangna namina R. Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.